cari. Mbah. Sujang teh, bade pergi naon ieu teh, wengi-wengi kieu ka Abah heuh. Jadi kieu bah, urang teh yang naroskeun gitu perihal awe zaman ayeuna kitu kumaha tah? Hampura nya Jang, Abah teh sanes teu hayang ningali beungeut ujang. Tapi teh mata Abah teh da himeung euy. Oh, palingan atuh bah. Teu bah sok lah bah, weng ieu kalem lah aya duitan. Hah, duit. Duit tah bayar kuing. Oh, alhamdulillah tuh Jang eta nu kabuah darep-arep teh ti tadi teh ujang ngomongkeun duit. Gampang masalah duit mah. Sok caritakeun lah perihal awe zaman ayeuna kitu nya nyaho. Soalna ya ngagebet awe gitu. Duh Jang, maaf we ya mah Jang ya. Sanes Abah miwarang Abah kumaha. Awe zaman ayeuna mah kudu rada hati-hati Jang. Beuheung baheula kos Abah keur ngora. Balager awe teh. Yang model kumaha tuh Jang teh ha dengan awe teh. Lamun bisa mah eta nih model gitar Italia gitu, tapi kan bagi gitar hero oge bisa jadi eta. Aduh, sujang kayong teh geudeungan meni aya wae. Deui teh sanes wae eta tuh Jang. Sok atuh cimpu gua atuh sok atuh yang kumaha Ujang teh modelan kumaha we teh. Anu penting mah kieu lah uing hayang apa kitu lalakon abah baheula kumaha tah. Jangan baheula abah kehidupanna beungeut-beungeutan mah kitu bujeuran gitu nya. Manehna kitu sujang sia maneh ka Abah teh. Mau kenapa nya lalakon Abah mah? Mah sampe nih subuh ge. Heeh bah, hayang apa gitu soalna Sugiono oge kitunya. Abah heulana kitu apal. Jadi abah ge kudu nyaho kitu caritana keur ngora. Oh, Sugiono nya. Eta mah teu gabunggur mah rencangan Ameng. Eta teh Jang hoyong terang mah namina teh sanes Sugiono. Namina teh Yono Berto teh. Cuman saya mah tengil Jang ka awena. Mantak ayeuna katinggalikan tuh. Bujrad eta mah duh urang Abah ge bingung ka si eta teh aduh. Oh gitu. Tapi bah nyaho cek mama urang cenah mah diajarkeun ti abah gitu. Taunya nyaho gitu supaya uing lah intina mah terkenal di aplikasi biru gitu ku Sugiono tak kumaha tah. Aduh. Ya harus lebih nama aku Abah diajarkeun Jang. Aduh. Nya ujang teh hoyong minat kana aplikasi biru jadi etana gitu pemeranna. Teh kengeng Jang. Berat pokona Jang kena di Abah ge. Nyalain atuh bah maknya wae asupkeun aplikasi biru tapi uing teh nyaho tukang gulung kabel lah. Kengeng Jang. Berat pokona Jang kena di Kan bayar lumayan gaji leutik-leutik oge penting halal nu kitu mah. Oh gitu Jang ya. Menurut Abah mah nya percuma tuh ngagulung-gulung kabel mah. Geus teh terjun atuh Jang langsung ka dinyana. Da kege ka WC ge sasarua kene bakal kitu. Oh gitunya bah. Ah mendingan tuh terus bah. Duitnya leutik kayak penting hayang nyawa lakon abah we lah. Sugan we kitu termotivasi. Aduhnya pasti najang pokokna mah ngadangun cerita Abah mah. Sujang teh bakal termotivasi bukan sok atuh bade ngabahas kumaha teh awewe teh. Intina mah kitu perbedaan urang gitu papanggih jeung awewe kumaha tah bah. Nya nyaho kitu. Dajang nya baheula mah kapungkur mah Abah mah bejang awewe. Oh terapanggih bah. Tapi bah kitu kumaha tah sangkan urang hayang ningali awewe kitu hayang nyaho. Dajang nya baheula mah Abah mah namun teu naon ningali di TV nya. Kan dina TV teh sok iklan nu mandi geuningan Abah mah sok buru-buru jang ka WC teu kiat. Aduh. Oh gitunya bah. Tapi ayeuna mah kitu teu kudu ditinggali meureun nya da we sokan alun gitu sok ningali baheula kirim mah geuning nya. Aduh. Sujang. Itu mah goreng atuh Jang. Teu kitu, teu tingali nu kitu mah. Namun aya cawet bujurna Jang. Ah dicabak bujurna bah euy. Sok duitan wae itu tah wing mah kitulah kumaha tah lamun abah hayang nemak awewe atau mencara eta pendekatan lah kumaha. Bungkur mah Jang ya. Namun hoyong PDKT-an teh pake surat Jang. Sanes surat Yasin nya sanes eta mah kanggo ngaos. Surat ditulis terus dilemparkeun ka wahangan Jang. Kayak bakal nu manggiheun kitu. Nu bae itu bah eta moal kitu paheuli jeung eta rekoneng. Wah tuh Sujang. Aduh. Pikiran teh mentok mana mah kana rekoning wae nya. Moal percaya ka Abah pokona mah nu aya ge oreh hitut Jang. Nah gitu mah lumayan lah jadi urang teh nama-nama ilmu
tah kumaha lawan PDKT jarak jauh eta kudu kumaha? Gampang atuh Jang gitu mah. Tinggal mawa seeng terus gorowokeun ngaran awewe maneh Sujang. Abung eta teh nemalan Jang. Oh gitunya Bah. Tapi kelaanan Bah, ari si Jordi teh sana Abah. Astagfirullahaladzim Sujang masih kena nanya eta. Si Jordi teh adi ipar sate Jang nya. Yang terang mah. Mana tuh aku kok abah saya mah gitu mainnya. Emang gitu Bah, ari mainna eta eta kumaha jeung Mia Khalifah lain kumaha? Si Jordi mah Jang ya. Mainnya teh gurung gusuh, nyawa aturan. Jadi kok abah ditinggalkeun we ka dieu. Jadi itu saya tinggalkeun teu balik-balik di kaina oge. Ngirim-ngirim teu ngatep-nep atuh. Goceng-goceng we mah heuh Jang. Oh, tara nep-nepnya. Gua kamu Bang, Jang. Naon? Ih ganggu maneh mah. Gus Gur belum karasup Abah Bang. Bilang geus geur. Bro tuh ayo. Duh, amuranya Jangnya. Emang belum naon gitu? Hah? Belum naon gitu? Geng. Si Jang mah ayo main. Bilang